Tempat balik ayeuna mah hanyalah pemakaman. Terdengar menyedihkan, tapi inilah takdir. Biasana mah lamun lebaran atoh karena naon rek balik ka imah emak. Tapi kuari mah kudu narimakeun takdir bahwa emang emak geus bener-bener teu aya. Jadi kuari mah lamun lebaran anu dituju pemakaman. Sabenerna mah setiap tahun sih emang sebelum emak maot ge emang selalu ka makam karena naon bapak tos teu aya jeung mamah ge tos teu aya. Teh cenah emang emak anu kamari eta saha sih? Loba anu bertanya. Nah jadi caritana nya mamah mah emang tos maot ti 23 tahun yang lalu. Ti umur aku teh masih 5 tahun, adek aku tuh setahun setengah. Jadi ti leutik emang kami diurusan ku almarhum emak. Masih kuat pas ditinggalkeun ku mamah mah karena aya emak anu ngurusan anu mere kasih sayang jeung can begitu terlalu paham karena kami masih balita. Tapi kuari mah bener-bener hancur karena emang bener-bener teu aya sasaha deui nya. Bapak teu aya, mamah teu aya, emak ge tos teu aya. Mungkin anu engkeus nempo konten-konten nu baheula mah nya aing geus berjuang sekuat tenaga bolak-balik ka rumah sakit mawa emak supaya emak cager. Tapi pada dasarna Allah lebih sayang. Loba anu nganggap lebay, tapi emang pada dasarna daria lamun encan ngarasakeun ditinggalkeun ku kolot kabeh indung jeung bapak selamanya mah moal percaya sakit jeung hancurna hirup teh bener-bener eueuh jeung balik, bener-bener eueuh jeung pakumaha. Tapi mudah-mudahan emak bapak sareng mamah tos ditempatkeun di surgana Allah, diampuni dosa-dosana, dicaangkeun kuburna. Amin ya robbal alamin.